galak tuh galak. Aku mau aja nih galak. Kok bisa galak banget. Naonan ulin teh ka dieu, aing teh hayang ka kota, hayang nempo Monas, hayang nempo Ketatua, imah ka leuweung. Nah, anu tuh dek nempo Monas lagi dek dipindahkan ke jauh tuh kado itu. Ayo nanti bang dek nempo Kota Tua, coba tuh nini aing di mah tetangga. Mantapna, sanungtun can dipindahkeun hayu urang ningali. Sia hayu gitu menik tiksa aing atuh. Aing kajakan kos kitu mah. Atuh di Bangka Jakarta naik kereta. Nyampur kos kitu nyasar ti Bangka Leuweung oge. Ih, kitu tuh da gede di leuweung. Nanon teh ka leuweung ka leuweung. Masih bobogohan teh nya embung anu kos kitu gitu teh. Bobogohan, sanu bobogohan ih ger amat. Kurang ieu kita. Ih, jadian ge hujan. Kita. Jadi teu bobogohan teh. Sanu bobogohan ka ditu tuh jeung aing. Jeung mah bener. Nam, Mah teh urang da lain. Heeh, bener da kata kitu nya. Ajeun serius. aduh arius jeung seug. Pak jeung mah. Nam, tuh ajakan ka leuweung neangan suluh, aing mah embung. Yakin mah madaikeun pasti. Dipikir-pikir, aing embung bukan bapak tereko sia. Ya geus satu aing embung mah. Aing cuma era ge doang kebetulan geus ngaku bobogohan jeung sia. Aing nggak boga kabogoh gitu boga duitan. Aing hayang jalan-jalan gitu diturutkeun. Aing bunget ka mana lamun ngaku. Ku sia teu bobogohan aing ngaku bobogohan. Bunget aing ka mana paling jadi turuban paling make kaleng rombeng. Alus teuing kaleng rombeng mah make nyiru. Kajen aing bunga lah, nem sia balik ka dieu lah. Yang geus aing rek balik sia jeung aing. Najis lalaki teh can kejadian terus ngomong gogogok duit mah anas mah boga duit ih lumayan yang beli bedak tahap ya aing memangi duit Jadi gelombang. Jangan aing mikiran cinta wae kos kieu mah. Daripada mikiran cinta aing mending suluh. Makan aing cuma di tengah suluh. Aing bingung ya berbeda ka budak kumaha ieu. Aing geus ngaku bobogohan jeung si Eva. Suluh lah mending di aing. Gilet monyet. Naon sih ah, ngadadak eureun teh. Rek naon urang ka dieu teh? Kita ngalah cecenet. Naon cecenet? Anu kitu teh tah. Entah apa. Entah apa. Entah apa. Ini gitu. Di mana ya? Teh ieu na ieu. Ayo teangan coba teangan. Gila sih gitu lah. Salah parah ini. Pokoknya mau nikinan Batagor. Stop. Stop. Dua deh ini si itu ah. Sarungnya. Buru tuh. Lila. Mana itu lila amat budak teh nu nengan cecenet. Buru woi. Neng, naon sih hayang dicabok ku duit sombong amat. duit aing teh mana duit aing
leungit, duit langit. Di mana? Saruan aku si Onot. Naon? Karena duit teh karoret. Tak naon aku teh barere duit, pan awe teh yang dangdan, yang beli bedak, yang beli gencu. Sia we. Ini mah duit aing dilungitkeun, aing teh manggih duit tadi di ditu. Bisa di mana? Itu si Onot. Kira aku aing dibawa ka ditu ka leuweung. Urusan aja aing naon? It's the motherfucking Eagle Double G. Duit aing bisa dilungitkeun. Mana? Teu nyaho. Gantian. Eta dongin tuh duit gocap, gantian cepek yang beureum. Pokoknya mah duit aing gantian, gak mau tahu cepek nu beureum. Di bangkarak cepek. Gocap ayo mau dibayar ku aing. Eueuh. Kayak Ah itu naon situ? mana? Mana nanti? Itu manuk. Keur bobogohan. Urang balik heula nya aing modal. Ih, duit aing. Mahai sakit gemerenan. Dibang yang nyeun sebelah kacan mah. Kamana motor aing? Aing balik kumaha ieu? Aing. Puja si Epa ninggakeun aing. Apa saing kieu mah ya? Terus motor leungit. Carekan aing kumaha ya. Aing balik kumaha? Lah, suluh mah. Nya, hatur nuhun akang teteh atas ningali video abdi. Entong hilapnya. Like, comment, and subscribe. Nyalakeun oge lonceng notifikasina abeh katingali video-video abdi anu selanjutna. Oke, bye-bye. Hatur nuhun. It's caught in the crossfire.